Aduh, mahal geus kieu. Pusing jasa nya ngarepan hirup. Insyaallah urang pamajikan teu boga pan kieu. Ih, Julin si Ciong itu di situ. Pajan ka Jakarta budak. Nah, balik di bae. Ong. Ong. Oi. Kadieu lese sagedang ong. Kadieu ge. Ayo sia. Kunaon nyalindung di dieu? Ani aya perlu aya. Ih, sia, kalah nyalindung di dieu. Aing keur rada. Kunaon? Kadieu sia. Naon. Dieu kula dik diulah. Sia tadi lain ka Jakarta. Aing ke Jakarta. Cuman aing sieun nyasar. Tapi Oh, aing ke Jakarta. Balik deui beng lah. oh tadi Ayo naon dia? harus ong kita. Loba pikiranan kieu ya. Mikiran naon deui? Awak ganteng, lintuh. Naon mikiran naon deui? Sebalik teh meureun sia mah. Heh, Kieu, da benerna. Ya teh kan. Heuh. Aing pan kieu ari geus ieu ya umur mah geus kolot. Heeh. Kuis geus mulai timbul, hundu-hundu mah geus mulai beak. Heeh. Maksudna mah aing mah nya hirup kudu kieu bae aing sarua hayang cara batur meureun. Aing maksudna hayang kumaha? Atuh ya memang hayang urusan aing hayang rumah tangga ong maksudna mah ong. Oh, hayang kawin. Oh lah garis besar nama. Atuh ngomong ke hayang kawin gitu. Jadi lieur ai. Sarmin. Semang encan sia awewena. Aya we nama aya ong. Oh. Bingung aing yo. Daek kan nyetin moal ka aing. Coba be tanya deh kenapa henteu. Geus henteu awewena. Puguh geulis jasa anu matak jadi bingung lagi Wah, aing ka aing. atuh biasa eta ngomong geulis nah. Aing soalna memang Terus bener-bener kaget aing. soalna memang bener-bener geulis aing ge bingung ieu. Daek kan nyetin moal ka aing. Ayeuna mah zaman ayeuna mah gampang awe teh daekeun mah min. Loba dukun aing boga kawahu dukun tuh di ditu. Bener sia. Hih, teu percaya. Aya duit eueuh. Nang duit mah men urusan kos kitu mah. Nang ku aing didukung, diantar ka dukun. Aing ge keur ieu melet. Sarmin. Aju awena urang mana eta? Aing hang nyaho. Aing kitu nyaho awena mah urang mana nama. Aing kamari lamun teu salah keur liwat. Nyana aya keur ngalah cabe. Aju Eta laju paing di pas aing ka pangnyana yang nyana eta hate aing laju serak lah eta. bogo. Lah disebut bogoh ja. Henteu disebut henteu ja bogoh. Ya atuh kumaha bingung aing. Tapi dina segi wajah mah pokona mah aing pas aing di jeung eta memang ih sedang lah sakitu mah. Ayo geus coba hang nyaho aing anterkeun di mana we kira-kira. Yuk, bener saya. Anyeung. Di mana? Ngan sia ku aing diantarkeun bes cek bogoh ke deui. Moal aing ge moal ge lo min. Tengah dukung aing kitu mah ka aing. Pan sia nu boga kahayangna ge meureun. Kumaha sih? Ayo urang klik ayeuna yuk. Oh ka ditu. Oh coba hayu. Ayo. Ayo coba. Ayo. Aduh, maaf gua. Mana tuh? Mana yang banget ieu? Di mana wewe Sarmin? Bubulak na belas itu. Situ. Bae kahalangan teh tuh. Dah, Siapa aing? Ieu bu aing mandiri. Kijing ong. Pokos nama itu tuh aing. coba yang ini belah. Nu keur ngalacapan nangtung tuh. Eta. Tah. Wih, atuh kieu eta mah. Terus samperkeun ku Anissa. Ih, bos aing. Paer aing. Wih, sampai mah si boga kahayang teh ya. Menurut saya kumaha. Wah, samperkeun bagus eta ka jeuleuh mah. Aing Nulis. rada kurang pani aing. Coba ini jelas. Tulis kan? Tulis. Wah, gagah penilaian aing mah. Saya bisa.
Ayo urang sabarkeun ju. Sabar heula ih. Ayo pohon. Mula gandeng kan supaya urang naon urang nyitik. Ayo coba. Ayo tuh. Ayolah, bismillah. Aing mun bogoh kumaha? Hey! Maaf aing min. Ya intip pun. So ini tuh yang terkena. Ini enak banget ya. Coba aja lama uy. Geus geura kali itu, ya anu teh nyamperkeun. Sabar-sabar kaburu balik awewe na sia. Geus geura itu. Sabar dulu banyak. Sampeurkeun geura. Geura. Ayo lah ngepel, Om. Ulah kitu anan saya buka hayang mah, geura gitu. Man, eta awewe na. Jauh geus dak. Aing bogoh eta mah. Si Sarmin bisaan jasa aing kitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih? Kira ngalah capek. Kamu suka tempo keur naon? Aduh leuda keur naon? Kamu keur ngalah cabe. Anya ge. Emang aya perlu naon ka dieu? Hidup dah sih ka jelema teu jelas amat sih. Terus menang loh capek neng. Ih, geus indek naon sih luan? Ih, maksud orang mah mantuan doang, Neng. Karunya kan gini. Masya Allah. Oh, enggak sudah. Itu menang acan mah. Ih, kayak orang. Teu jelas. Buset. Awewe nu kitu karak mah ih aing. Hih, sombongna. Hey! Ieu mah gagal aku aing. Kudu di nengan dukun aing nu manjur aing. Aji kumaha awewe na eta? Ong. Lain papatah aing karak mah ya awewe belajar aing. Ong. Kumaha? Judas ya saya. Hayang kenalan ge luput tadaikeun ka aing. Judas. Oh, Aju carana kudu kumaha sih aya? iya nama kita geus lah. Lamun ki cara nama ieu budak dipelet ku aing. Tah kitu sia kudu buka hayang. Lamun ditolak ku awewe kudu dipelet. Panas hati aing oh aing cara nama. Oh, panas lah. Jelas tang ditolak mentah-mentah aing. Ulah sia aing ge panas. Aing gitu mah. Ngomong aing bukan beda sih. Aing siap budak kenalan panteu ngomong. Mbah naon maksudna dukun? Oh, Boga aing. Boga. ayo berangkat ya aing ira. Ayo, ayeuna ge. Alah, Siap betul. kumaha sih? Ayo buruan. Geus ka budak eueuh dukuna. Kumaha ieu pasen kamarana tuh ya ti isuk tapi ka sore kieu ngesarek burit deui ieu pasen areuh hiji acan ieu kamarana tuh ieu nya bingung ieu jadi pusing kena otak luhur otak kana pusing oh geuningan itu tuh rupana jigana mah itu tuh rupana pasen aing tah Pelet bae geus awewe kitu mah cenah gibeg teh ya, cenah ngegeong. Lain aing kasih aing ngomong ieu. Heeh. Ieu dukun manjur henteu aing. Manjur tanggung jawab aing. Bohong sih lah. Benar. Geus loba buktina geus. Aing pernah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aya naon jang ieu sarareuwas ya abah Iya babaturan kuring bah ye. Bogoh ka awewe. oh kumaha ceritana lanjut Awewe nah teu bogoheun. heeh Tah kuring karunya. Kanya tah Sarmin. Kumaha bah sanggup melet? Insya Allah aya nama laina kumaha kitu laina ududan nu teu ngembul dadab ngaranna ge kudu make syariat aya nama zaman aya nama Min ieu mah aya tenang. tenang tah Bisa syariatna ieu kembangna Heeh. kudu daek ngalakona naon cek abah kudu diturutkeun wayahna ieu Tah si Amin cocok aing nu kieu. Gitu. Maju kumaha Min ngomong? sok kumaha jang kumaha maksudna tujuanana kumaha ieu jang Ieu bah. hmm. Kapan buka kenalan awewe. hmm. Neng. Nya. Kan eta pas ku urang diajak kenalan, Oh, tapi nemalana teu ngeunahan jasa bah. nya. Masya Allah, urang mah baik-baik tetangganya na. Hmm. Nya nama kalah ka ngajawabna sadaek-daek sunggut na bah. Hmm.
tah ayeuna ku Ujang bade dikumahakeun tah si awewe apakah hayang dipelet tak kumaha. Pokoknya orang mah yang dipelet mah supaya celeng. Oh gitu. Kumaha aja kumaha eta budak kena bogohon ka Tah ulah Pak. gitu bah Gitu. maksudna. Ayeuna ieu abah ge lain cek abah sorangan ieu mah. Ieu mah saremat ti Gusti Allah, urusanna Gusti Allah kieu ge ulah gagabah. Oh, ngerti bah urusan ke situ mah urang teh. Masalah keuanganna Geus sieun bah. Siap dit mah ye. Menang ngajual mah padot kula. siap. Ayeuna abah boga syariat nya. Ieu urusanna ieu jang kembang. Meunang ngajampe ieu. Ayeuna jang urang syariatan nya ujang supaya laku ka awewe sukalaris. Bismillahirrahmanirrahim. Ani masnia duru anta arhamur rahimin. Ujang ke di imah gitu nyaho. di imah dikieukeun tah. Wah, kita kan Buset gitu lah. kan. Siap. Itu kan ka ujang ku awewe. Insyaallah jang ngebul. Langsung nuturkeun ka bogoh ka ujang. Sia cocok aing geus kieu ayo. Ayo, udah bayar tuh. Wayahna ya diputar-putar hadapan imahna nya di banyu-banyu siram-siram. Lain kudu dimurahkeun di kabeukna. Oh, teu naon buat ulah tuh diburakeun mah. Diputar-putar hadapan imahna siram-siramkeun. Oh tuh balah, rek pamit bae ya. Yang ciongnya. Oh, mangga. Doakeun bae babahnya. Pamit bah. Pamit. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam babahnya, mangga. Mangga. Ih, sia ta dukun. Geblek kita dukunnya. Oh, lain urang assalamualaikum palakana. Yang jelek eta China. Teu nyawa Ong. Coba. Teh koin dabulan Ong. Heeh. Coba aduh. Sama aing barat we. Mau bang kayak gini bau 7 rupa. Wah, sia-sia atuh Coba sae. aing geus kieu ayeuna. Kumaha tuh balik deui ulah. Ulah, ayo geus balik lah. Aduh, Gagal geus kitu mah gagal. Jadi itu aweuna min. Mana? Itu. Jawa eta aya dirinya Ong. Ih. Awena. Oh, geus senyum-senyum bae nya. Heuh, kasih asuhnya mencuri bae. Sura-suri. Berarti aya keur mah ta dukun. Ya tuh Ong. Oh, kenal. Wah, os nu suraseri bae na Ong. Heuh, Nah, rupana Ong ya. bener. Anu mah kieu. Kieu cicing di dinya. Siap. Aing cicing di dieu. Nek disamperkeun ku yang nyaho ieu. Ayo coba gerak itu sampeurkeun. Aya parobahan ya wae ka aing. Ayo coba. Ih, rek noni bae sih. Duh, sial ta dukun. Kuno aing nu melet nasi neng nyamperkeun si Ciong. Apa memang tadi tuh keur tahu teh China? Nyibuh ka awak si Ciong. Waduh, rugi aing ya. Awe, Kumaha sih Ong urusan sia lah. naon sia? Umak-umak teu parogu. Eta aing nu kalar biaya, awe kosna ngobohkeun ka sia lah. Sah sia. Sarwana jeung dukun kendi ta. Dasar sia ta dukun kitu.